Iya si Haji. Ih, buati amat. Kali mesen ember, wis dibawakeun. Beak digemprong reungit ente tadi di dieu. Wassalamualaikum. Wastagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Pasti tembalan tah ingat assalamualaikum tah. Ase jalan mas engkleh Kali masuk ngadenge ieu ti kolot. Ceuli jantung cau kulutuk magati. Puguh yang nembalan tadi. Ngomong-ngomong ya dibawakeun teh ember, jaing mesen ember di muludan. Itu ku yang sebawakeun tuh, diteuneun ku yang di imah. Mesana kapan jana sorangan 50 biji. Geus aing mah mahal-mahal, kali 6.000-an bae. Ya bener non kali kagelageun kali kakalapa genep kumaha haji. Kali kalapa genep. Kali 6.000-an, hiji ember 6.000, itu ku yang sebawakeun 50. Nah ning kali kalapa genep. Duit ka dieu heula, geus DP-an heula ka dieu 200.000 mah. Atuh gampang. Masalah eta mah ember geura datangkeun heulanan. Geus dibawa di imah, di imah. Ku aing. Astagfirullah. Ember sabaraha duit dia. Pona mendatang ember ku langsung duitan ku aing. Pokok poe ember geus di imah, tinggal duit geus Ieu mah dititipkeun ember ka calon. can datang can geus duit DP sabaraha. Ember lah ya Aing ember geus di imah. Dibawa di poe emberna. Pusing aing. Ieu mulut daerah ieu aing mesen ember ieu 100 ember. Ih.